Selamat datang di MTI Master Tai Idiwiji. Kali ini kita akan men-challenge para peserta dengan tantangan yang sangat membagongkan, yaitu membuat tai dengan kreativitas masing-masing peserta. Dan kali ini kita akan ditemani oleh juri kita, yaitu Mamang Junaid. Fah, kata gua teh anjing. Ini mah challenge gampang. Aing geus latihan mang tahun-tahun untuk membuat tai. Mama, Bapak, doakan Saripnya supaya menang. Oke, para peserta anu dipanggil arana ti heula, tolong jelaskeun naon karyana. Anu pertama, Sarip. Ruas aing dipanggil panghulaan ku si Junaid. Nyososoan galak di siga nukur ngospek budak kuliah semester hiji. Kumaha Rip? Aya kendala tuh? Si jauh ieu nu paling jauh mang. Emang nyieun naon gitu dia? Urang nyieun melted Thai with chili and garlic mang. Nyieunna lumayan tricky sih mang. Jadi soalnya orang kudu bolak-balik kamar mandi ieu mang, jeung kudu ngakan sambal geprek dan susah panci. Wanian oge dia menyajikan karya jiga kieu. Overall sih good lah ya menurut aing mah. Dina segi teknik dan tingkat kesulitan ya oke lah. So Sarip, congratulations, lolos karena babak selanjutnya. You are doing the great job Sarip. Tengati si Maing tapi nuhun bang. Yes, si Junaid resepeun kana tai aing. Cih, sakitu doang ge bang eta babatok si Sarip dak. Oke, anu salajengna boah. Deg-degan banget gak sih? Asa ditarajang ku bang emok bae aing, tapi aku tetap pede sih dengan karya aku ini. Nyieun naon ieu kumaneh boah? Aku membuat tai walungan mang. Biasanya tai walungan ini dibikin ketika kalau di rumah kita cai sumur lagi saat mang. Stop. Dengekeun ieu nya ku kabehan. Ieu teh kompetisinya piraku sekelas kompetisi MTI nyieun karya sampah jiga kieu. Kamu mau masuk pressure test boah? Hah? Jangan dong Bang Junaid. Ini tuh kayak cita-cita aku gitu. Alah, basi alasan basi. Kabehan ge datang ka dieu menang juara. Pira aku datang ka dieu menang bansos. Ini tuh kompetisi. Jadi kamu boah jangan main-main. Semuanya di sini jangan main-main. Paham? Paham Bang Junaid. Rasanya tuh anjing.